Domba biasa atau domba adu eta mang? Tah dukanya ieu mah duka domba adu atau domba biasa. Da ari abi mah bari domba naon we ge ku abi mah dikukut. Bari domba butut, bari domba sayur. Ya anu penting mah domba we kitu. Da sami-sami di paraban juku. Da ari domba adu ge ari teu diadukeun mah dalin domba adu atuh kan. Pada disebut domba adu teh pada diadukeun we. Meureun eta ge. Cik guys bener henteu eta cek abi kitu. Da ari abi mah ngan cocooan we. Mun misal aya pangabutuh nya dijual domba nanti kan lumayan atuh tuh kudu unjam injem ke mana hari aya jualeun mah mun misal butuh duit 1 juta atau 2 juta nya bisa tinggal ngajual hiji atau 2 cukup kan meureun jadi tuh kudu unjam injem komo ka Bang Emok lah ke mana kan riweuh atuh aya mun ngajual domba pan geus puguh pasti bakal menang duit aya mun unjam injem mah can para ruguh menang pastilah ari nu tarenak domba mah dina keur kapepet teuing pasti bisa nulungan lah ku ngajual domba gitu